News Indonesia, seimbang, akurat, terpercaya. Di zaman kiwari, pendidikan agama parantos janten pondasi anu kacida penting napikeun barudak ti mimiti leuletik. Madrasah Diniyah Takmiliyah Riyadus Sholihin anu perenahna di Ciwalengke RW 08, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kalayan dipimpin ku Ustadz Rifda Mubarok, terus ngupayakeun tarekah mulia pikeun ngawanohkeun ilmu agama jeung ngajarkeun barudak sangkan nyaah kana Al-Qur'an. Ku ayana pendidikan diniyah ieu, barudak dipaparin bimbingan khusus ngeunaan maca, ngapalkeun jeung ngamalkeun ajaran Al-Qur'an dina kahirupan sapopoe. Lianti eta, ku cara nu lemes tur tata krama anu hade, diharepkeun sangkan murang kalih henteu saukur bisa maca, tapi oge ngamalkeun eusi Al-Qur'an dina lampah jeung pagaweanana. Dengan adanya Diniyah Takmiliyah ini bisa menjadikan generasi-generasi, mencetak generasi-generasi emas berlandaskan Quran, sehingga bisa menjadikan manusia yang Qur'ani, masyarakat yang madani, bisa memasyarakatkan Al-Quran dan mengalqurankan masyarakat. Rupanya seperti itulah tujuan kami staf-staf pengajar di Diniyah Takmiliyah Riyadus Sholihin. Pendidikan agama ti leuletik henteu mu ngajarkeun ka ilmu, tapi oge ngalantarankeun akhlak mulia, nyaeta tata krama, rasa hormat ka kolot, jeung ngahudangkeun rasa kanyaah ka sasama. Madrasah Diniyah Takmiliyah Riyadus Sholihin janten salah sahiji tempat anu terus ngajaga tur ngalarapkeun ajaran Islam kalawan pinuh ku kanyaah. Mugia ku pendidikan agama ti mimiti dini, barudak tiasa janten generasi anu cerdas, berakhlak mulia, sarta salawasna nyaah kana Al-Qur'an, pikeun ngawangun kahirupan anu langkung hade di mangsa nu bakal datang. Roni, TV News Indonesia, ngalaporkeun.